Ujung santai kami sasadayana dina siaran dinten ieu urang bade nyorot usaha kuliner tradisional nyaeta seblak. Leres pisan muti, seblak ayeuna jadi salah jajanan favorit, utama di kalangan remaja. Tapi kumaha saenyana penjualan seblak di lapangan. Pikeun kalau langkung lengkapna, urang bade nyambungkeun ka rekan wartawan urang Sarah nu geus aya di salah sahiji tempat seblak di Bandung. Mangga, Sarah, kumaha kaayaan di dinya? Hatur nuhun dina sareng berarti ayeuna abdi dulu di jalan raya di sebelah kanan Kopi. Seblak di dieu boga rasa anu ciri khas sarta warna kental. Ladana matang memegang kana selera anu suka. Karena anu mahawi pada ladana bisa dipilih saluju jeung kahayang mimiti nu kahayang tidak terus merupakan hiji tempat kuliner nu keur jadi perhatian masyarakat, utami para pencinta seblak. Tempat ia pernahna di wewengkon Sendang Raya, Bandung, serta geus jadi salah sahiji tujuan kuliner kakoncara di sabudeureun atau daerah. Tempat kuliner ieu dikembangkeun ku Teh Fitri babareng jeung timna. salaku reporter bade maros sababaraha patalkan teteh satasana kana teh namina Teh Fitri. kumaha carana teteh ngajagi kualitas seblak Terutama ya tina bahan-bahan anu diangge udah seger setiap dinten sapertos bumbu dasar anu dianggo kanggo seblak sapertos bawang bodas cikut eta ada seger tiap dinten supados dina rasa oge teu aya robih gitu tah. Terus dari segi masak, dari cara memasak kadang leres-leresnya ulah asal gitu, terus dari segi bumbu eta kedapat supados rasa anu kurang disajikeun teh itu teu robih gitu lah, konsisten lah. Jadi nama pelanggan teh mau kabur gitu teh. kumaha pengalaman teteh selama jualan seblak terus pesan-pesannya juga Pengalaman mah banyak ya, seueur pisan gitu, seueur suka dukana, terutama duka buat para penjual itu di saat sepinya tah eta pampang nama dukana suka nama ya di saat jualan menuju rame, di saat banyak pelanggan alhamdulillah. Setelah sadenoge-nya tidak apa tidak begitu ramai begitu saja, butuh proses lahnya. Sadayana alhamdulillah tinggi jalan alit-alitan dugi ka ayeuna alhamdulillah dia sagaduh tempat tuang di tempat gitunya. Sadayana melalui proses anu panjang lah beberapa tahun lah periode siga kieu anu diras Fabi oge. Ternyata kita sebagai penjual teh ada berinovasi terutama di cara marketing penjualan, harus iklan di media sosial kan, harus mengikuti perkembangan zaman juga kan. Anak-anak ayeuna mah resepna kumaha, resepna kan selfie terus mata kan nyobian kumaha sih supaya anak-anak itu nyaman gitu. Jadi pasti selfie teh instagramable istilahna anak-anak sekarang makan gitulah istilahna mah. Terus urang oge kedah sharing searching nyari wawasan kumaha carana supaya jualan orang tuh berkembang gitu. Terus kita mentok di wae gitunya aya apa aya perubahan gitu lah. Maka ayeuna oge alhamdulillah gitu nyampe ka ayeuna masih cari inovasi gitu kumaha carana supados calan teh bikin rame, bikin seueur pelanggan, terus pelanggan nyaman gitu tuang di dieu. Nah gitu aja lah penginten. terima kasih teteh atas waktunya sakitu teh tempat uwi deui ka studio Kieu warta dinten ieu urang cakakeun deui ka dieu. Wilujeng Sonten.